Jadi di video ieu urang erek podcast atau ngobrol jeung motor make bahasa Sunda, ngobrolna ngacapruk. Tingali videona. Jos. Gur, urang ayeuna urang ngeusi bensin heula nya 5.000-an. Baelah 5.000-an oge premium nya da urang teu boga duit ayeuna mah. Tuh ngeusi nage urang sorangan. Maneh mah geus meusi 5.000-an premium deui ngeusi sorangan dasar sia boga dunungan teh. Hayang teh numpakana we terus mamawana we terus tapi diberena aduh 5.000-an. Nya bae we kumaha aing atuh. Gur keur naon euy maneh di dinya? Aing keur moyan euy di dieu sieun aing bu corona matak nage aing tuh tingali social distancing jauh jeung nu lain. Ai ku urang dicabakan da naon ieu? Baelah ku maneh mah da maneh mah dunungan aing atuh. Urang mah geus sahate jeung maneh pokona mah jos. Sahate sajiwa. Maneh mah jeung urang pokona mah geus ngahiji we lah lamun ibaratkeun mah tulang jeung daging jigana mah geus rapet. Jadi orang teh sabenerna mah hayang ngobrol leuwih deukeut jeung maneh teh kan jarang-jarang urang unggal poe gawe, maneh unggal poe cicing di garasi, cicing we ngajedog sia teh bebal. Kan kumaneh urang disicingkeun di garasina oge sia sok ngacapruk wae bang dasar sia ayeuna sok ngobrol ngabahas naon jeung urang lah sok aing mah sagala ge nyaho aing mah da kolot aing leuwih kolot ti maneh. Geus kieu we lah ayeuna mah lah urang ngobrol masalah motor we jeung aing. Maneh kan geus leuwih kolot daripada urang tuh tingali maneh mah teu boga shock breaker, maneh mah siga sapeda anjing rigid. Tapi kan ciri khas motor kolot pisan mah kieu rigid. Lamun anu shock breaker mah geus we make motor ngora. Oge nya bener. Paling urang pencetan heula maneh lah dielus-elus. Sabenerna maneh teh kolot oge kasep euy. Leuwih kasep daripada urang maneh teh. Custom tuh tingali HD maneh mah aing tarasep pisan ka maneh teh. Maneh teh kolot-kolot oge ku aing dijieun ngora, tingali lampu oge sagede pentil. Tah leutik segede kieu rek caang kumaha. Nu penting mah gaya sabenerna mah. Suku tinggal itu cangkrang maneh mah ieu batur mah shock breaker ku aing maneh make ban gede tah 18 tingali HD kan. Oge nya bener ngeunaheun tapi urang mun lompatan itu tuh 18 nya lumayan ngeunaheun ieu mah pelek oge da ieu teh pelek mah pelek TK maneh pinter oge euy geuning aing boga dunungan teh make TK Jepang dah. Aing teh kan saha teh jeung maneh aing pasti nyaho maneh hayang naon jari-jari tah ku aing diberen 40. Ieu tromol make sporter ku aing tah eta sporterna ge sporter kolot sarua tah eta ukuranna teh tahun 5 genep mun teu salah mah 57 ieu teh 57 sporterna. Tah ieu teh sporter teh Harley Davidson, Harley lah aing mah teu bisa ngomong bahasa Inggris anjing. Harley Davidson ieu teh Harley tah tahun kolot ningali deui ka tukang. Ieu ge sarua ieu make jari-jari 40. Jari-jari 40 na ngabubutan ieu teh meh sarua jeung nu hareup. Pelek TK oge sarua. Terus ieu ban 18. Alus tuh keur maneh mah. Bos bener nuhun pisan maneh geus ngarti ka hayang urang. Nuhun ya bos ngan heueuh we bensin eta 5.000-an. Geus we kieu ayeuna mah urang daripada ngagosip nu aneh-aneh mendingan keneh ngahurungkeun maneh nya urang buka heula keranna, keran bensin buka, terus ku aing buka deui keran olina nya. Siap. Yeuh ayeuna mah ku aing urang hurungkeun maneh nya. Tapi bari di video meh maneh teh leuwih jos ningali meh terkenal maneh teh meh kasep. Da emang geus kasepnya ku aing urang hurungkeun ieu. Tincak. Tincak. Tincak.
so kumaneh pincak nepikeun ka irah ge aing mah pokona mah kundung tadi kumaneh manya aing motor cc gede dibere bensin 5.000 premium deui. Geus lah maneh tong loba ngeluh lah. Ku aing dibere 5.000 nih geus lumayan eta teh. Ku aing tincakan terus ah. Sok aing mah da moal dihurung moal daek hurung moal aing mah sok nepikeun ka irah ge moal hurung. Jika tuh karunya ka orang teh aing teh geus capek ieu teh. Maneh hurung atuh saeutik atuh jos. Aing ka nyeun aing we kesel maneh mah. Maneh wae geus kesel, aing ge sarua kesel ka maneh. Aing bukan nama kesel ka maneh moal daek hurung aing mah. Yang geus atuh sok maneh hayang naon nya ameh maneh hurung. Aing mah pokona mah maneh mah engke deui ulah meuli premium mah kan apal eta teh aya subsidian dibanding 5.000 era aing mah. Yang geus atuh aing hampura we. Kemah moal deui aing sia kitu. Tah kitu atuh minta hampura halus. Segala sesuatu ge aya ku omongan mah nya halus. Minta hampura kitu tah. Keur urang teh kolot, maneh ngora keneh. Ulah songong maneh teh bisi ku aing teh dihurungkeun deui mesin. Atuh hampura pisan ku aing maneh kayak urang di mandiannya. Tah kitu atuh alus. Emang mun maneh ngamandian urang maneh rek mandi moal kan maneh mah tara mandi. Posok mandi urang oge manya atuh da lamun teu mandi mah cepel aya maneh kesangan. Maneh ge sarua tah lamun teu mandi maneh loba olian ningali. Da motor kolot mah lamun aya oli ngeclak teh cirina eta berarti motor teh aya olian lain rusak eta teh. Oge bener. Maneh pinter deui. Aing resep pokona maneh. Dulur jeung maneh. Lain dulur geus urang jeung maneh mah pokona mah geus ngahiji lah. Lain ibarat tulang jeung daging deui maneh mah urat saraf urang maneh rada saraf saeutik. Baelah saraf saeutik oge rada jeprutnya, tapi kan urang mah jeung maneh geus sarua urang teh berarti maneh teh berarti urang. Geus ayeuna mah tong loba komentar buru hurung lah. Atuh siap. Aing ngarek hurung lah, tapi aing menta maneh jadi bager. Maneh kudu rajin ibadahna. Maneh kudu loba sodakohnya kakarek aing dihurungkeun. Aduh hurung oge nuhun nya. Siap kalem. Maneh kan CS aing.